di jalan ku hampir ketabrak. Hei, Garelis, nuju naon? Nuju ngarobrol. Nuju ngarobrol. Urang amangan yuk. Ayo. Cik, tapi urang ayeuna amanganna teh bade tutup soca. Popoe kanan sok ayeuna tutup heula socana. Tah, engke ieu nya urang tetebakannya. Tah. Ye, ayeuna teh Yani masihan aya boneka. Katingali teu warnana naon? Tuh. Cing ayeuna dibuka socana. Tah, naon cing warnana? Pink. Naon nu mega? Pelangi. Urang mengucap syukurnya tiasa ninggal. Ayeuna urang bade ieu heula yeuh urang sapa heula sobat-sobat Caki anu aya di bumi. Sampurasun. Kumaha damang sadayana sarehat? Puji Gusti. Urang ayeuna sobat-sobat urang bade belajar tina Bartimius anu teu tiasa ninggal. Nah, Bartimius ieu teh mega klei anjeunna teh teu tiasa ninggal. Siga tadi ditutupan soca naon sih nu katingal? Katingal teu? Teu. Caang atau poek? Poek. Tah poek, upami nuju poek lampu oge nya sobat nu aya di bumi teu katingalna naonnya. Sami Bartimius oge sami teu tiasa ninggal. Tapi Bartimius teh tiasa ngadangu jelas pisan. Ngadongengna oge pinter. Nah, hiji mangsa Bartimius teh aya di kota Yeriko ngadangu yen aya Yesus anu bade ngalangkung dongkap ka kota Yeriko. Tah, Bartimius teh ngadangu, Yesus teh gaduh kawasa. Tiasa ngadamangkeun sagala rupi panyawat. Nah, anjeunna teh margina teu tiasa ninggal lolong teh nya janten teu tiasa damel sapertos jalmi anu gaduh padamelan sapertos anu sanesna. Padamelanna teh unggal dinten anjeunna teh calik di sisi jalan kipayahna teh nyuhunkeun artos kitu ka anu ngalangkung di jalan eta. Tah, namina teh baramaen. Kantos ngadangu, baramaen. Tah, teras nuju anjeunna ngadangu yen Yesus teh bade ngalangkung ka kota Yeriko. Anjeunna teh hiji abi hoyong damang. Abi teh hoyong damang tina naon? Supados tiasa ninggal deui, supados henteu lolong deui. Tah, nuju Yesus teh ngalangkung anjeunna teh jojorowokan. Nah, Yesus putra Daud abdi hoyong damang. Terus teh anjeunna teh saking gogorowokan tarik teh kun disapalina teh tuh gorowokan wae gandeng kata. Tapi si Bartimius teh tetep we jojorowokan. Kadangu teu ku Yesus. Kadangu saha eta nya anu jojorowokan teh anu hoyong damang, hoyong tiasa ninggal deui. Abi hoyong tiasa ninggal, Yesus abi hoyong tiasa ninggal gitu saur Bartimius teh. Nah, sobat Caki nu aya di bumi nuju Gusti Yesus ngadangu, Gusti Yesus nyaah teu ka Bartimius? Nyaah pisan. Yesus ngadangu, terus ku Yesus heuk ka dieu saur Yesus teh. Terus weh tah Bartimius teh nyampeurkeun ka Yesus. Saur Yesus teh, lantaran percaya ayeuna maneh teh cager. Tah, sobat-sobat Garelis, Bartimius teh percanten teu nuju ku Yesus dicarioskeun. Anjeun teh bakal damang, anjeun teh bakal ninggal deui. Percanten teu? Percanten. Tah, ku iman percanten ka Yesus, Bartimius teh puji Gusti janten lolongna teh damang. Tiasa ninggal deui. Dugikeun akhirna Bartimius teh ngiring ka rombongan Yesus ngadangukeun iman percayana sae. Tah, nya barudak sadaya anu di bumi oge urang diajar sapertos Bartimius gaduh iman percaya ka Gusti Yesus. Yen Gusti Yesus teh gaduh sagala kawasa. Upami nuju urang teu damang urang kedah kumaha? Ngadoa ka Gusti Yesus percanten tiasa sehat deui. Percanten. Nah, urang kedah sungguh-sungguh percaya yen Gusti Yesus teh tiasa nyehatkeun urang.
ya sakitu heula urang teh ayeuna belajar ti Bartimius gitu oge sobat-sobat nu di bumi dugi tepang deui dicarita Alkitab di sanes waktos. Teh Yani terus Claire. sareng Mega. pamit heula. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.